Assalamualaikum. Wilujeng sumping di pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha murang kali Ibu sadayana damang? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sateu acana urang ngawitan ieu pangajaran. Mangga urang aos heula bismillah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tong hilap absennya di kolom komentar di handap ieu. Teras like, komen, sareng subscribe channel YouTube Ibu. Sateu acana urang ngawitan ieu pangajaran, mangga hideuk tonton heula tayangan anu bade tampil ieu. Kampung Naga teh mangrupa salah sahiji kampung adat di Tetar Sunda. Pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Beda jeung umumna kampung adat, Kampung Naga mah kawilang gampang didongkangna. Lantaran tempatna henteu jauh ti jalan gede antara Garut jeung Tasikmalaya. Disebut kampung adat lantaran kebiasaan pendudukna anu masih keneh pageuh nyekel adat kebiasaan karuhuna. Maranehna pantrang ngarempak adat kebiasaan anu geus diguratkeun ku karuhuna. Nurutkeun kepercayaanna, ngarempak adat teh sarua hartina henteu ngahargaan karuhun. Wewengkon Kampung Naga legana 5 hektar. Ari anu dijadikeun pangkampungan aya 1,5 hektar ngawong ku paimahan, pakarangan, balong jeung imah penduduk. Upama urang rek asup ka jero pakampunganana kudu ngaliwatan jalan narutug, mangrupa sasengked tapi geus ditembok jeung dibalai ku batu templek. Sasatna mah kudu ngaliwatan gawir. Malah aya anu nyebutkeun sesebutan Kampung Naga teh Kampung Nagawir. Wangun imah di Kampung Naga kudu imah panggung anu dijieunna tina kai jeung awi. Hateupna wangun julang ngapak kudu tina injuk, eurih atawa kirai. Teu meunang aya nu make kenteng, teu meunang ditembok deui. Sanajan mampu oge nyieun imah tembok atawa gedong, sakabeh imah kudu nyanghareup ka kidul atawa kaler, teu meunang dicet. Kampung Naga teh diadegeun ku sembah dalem Singaparana anu dianggap karuhun urang kampung. Ratusan tahun katukang, sembah dalem Singaparana teh salah saurang anu nyebarkeun agama Islam. Anu matak, urang Kampung Naga mah kabehanana oge ngagem agama Islam. Ngan dina prak-prakan ibadahna diluyukeun jeung adat cahara katur kabiasaan karuhuna. Nah, hidep atos nonton tayangan anu nembe. Hidep ningal naon? Muhun. Hidep ningal sareng maca teks ngeunaan Kampung adat Sunda nyaeta Kampung Naga. Nah, dina pangajaran dinten ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan mikawanoh deskripsi kampung adat Sunda. Nah, kampung adat teh nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat cahara karuhuna. Anu digambarkeun teh kaayaan Kampung Naga anu mangrupa salah sahiji kampung adat di Tetar Sunda. Bisa katembong tina adeganana kahirupan sapopoe masyarakatna jeung sawatara upacara adat anu maneuh dilaksanakeunana. Di Jawa Barat mah henteu loba kampung adat teh. Anu geus kakoncara nyaeta Kampung Naga anu tadi ku hidep ditinggal teh, Kampung Pulo jeung Kampung Duku di Kabupaten Garut. Aya oge Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Aya Kampung Cireundeuk di Cimahi. Aya Kampung Kasepuhan Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi, Kampung Mahmud, Kampung Cikondang, jeung Kampung Arjasari di Kabupaten Bandung. Nah, sakitu wae pangajaran dinten ayeuna, janten dinten ayeuna urang mikawanoh ngeunaan naon anu dimaksud kampung adat. Sapertos biasa, saupama tos diajar, mangga hidep kerjakeun pancena. Pancena aya di buku Gapura Basa kaca 25. Ku hidep kerjakeun, teras biasa catet di buku catetan. Nah, ieu pancenanya ku hidep catet
Patalekan sareng jawabanana di buku catatan teras kintunkeun ka nomor WA atau kaling grup GCR. Hatur nuhun murang kalih ibu sadayana tos tiasa diajar dinten ayeuna. Tepang deui dina pangajaran minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.